suha itu gugupayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Rancage, tepang deui dina acara kutil dinten ieu urang kasumpingan salah sawios alumni di SMP Yayasan Atikan Sunda. Oke, saya sebutkan yang mendapatkan amanah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mewakili kreativitas musik tradisional. Juara 2 dengan total poin 2498 jatuh pada peserta nomor 6. Sampurasun. Ampes. Kumaha Sobat Rancage sarehat? Sehat alhamdulillah. Kamugi urang sadayana di sasi Ramadan ieu tiasa teras dipanang tayungankeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun urang ngalaksanakeun ibadah-ibadah di sasi Ramadan ieu. Atuh tepangkeun simkuring wastapun Iqbal Nur Firjatullah. Tos terang saha simkuring? Kalarasan simkuring kantos janten siswa di dia, janten kasebatna simkuring teh alumni PWB nya. Alumni ti SMP Yas tahun 2012. Lulus tahun 2012. Oge simkuring kantos ngawulang oge Sobat Rancage di SMP Yas. Pamit telepat tahun kamari simkuring di dia ngawulang mung 1 tahun tapi alhamdulillah masih keneh di paribasa mah di umuran tiasa ngadedikasikeun deui ka SMPS gitu. Aya ieu Pak Iqbal anu hilap teh terakhir asa gaduh prestasi atawa nepi teh aya nya Pak Iqbal teh? Prestasi anu terakhir alhamdulillah simkuring di dieu kalaresan nembe ngawulang 1 tahun kamari tapi alhamdulillah kantos masihan oleh-oleh ka sakola kamari juara FLS 2N K2 sakota Bandung. Aduh. Nah, ki Pak Iqbal, tadi teh abdi nguping sakedik. Ai Pak Iqbal teh salarosna nuju naon eta teh? Abdi teh nembe nuju niup suling Pak Wibi. Nuju niup suling anu nembe ditiup teh udah dimainkeun, udah diulinkeun nyata lagu Demi Wanci. Tapi eta teh janten niup hunggul teh aya hartosna atawa nepi kumaha? Aya tangtos aya hartosna ngeunaan suling ieu teh biasana dimainkeun kedah direncangan alat nu sanes ku waditra nu sanes biasana ngajodona jeung kacapi bade kacapi indung mohon bade kacapi siter tanapi tiasa ku gamelan oge gitu tapi tiasa wae solo bermain solo gitunya ngeunaan ieu suling tiasa wae
keheotan nyalira tiasa wae gitu mung langkung raos sareng kacapi. Nah, Pak Iqbal, upami bade maenkeun sareng alat anu sanes eta teh kedah kumaha atanapi disurupkeun heula atanapi langsung we jol-jol main gitu. Tah samemeh urang tiasa ngamainkeun kacapi atanapi ngulinkeun kacapi jeung suling urang teh kedah disurupkeun heula laras atanapi dilaraskeun heula. Tah kumaha ngalaraskeunana ari suling mah tos jadi patokaning laras tos jadi guru laras disebatna suling teh naon ari guru laras teh nyaeta sebagai kiblat cenah ceuk bahasa Islam mah sebagai acuan ceuk bahasa musik mah sebagai termometer atanapi standarisasi kacapi kedah nyurupkeun heula jeung suling cenah kitu. Jadi sakumaha surupanana ukuran nadana sakumaha suara dana di mana eta teh matokna ka mana kana suling. Pami tos nyurup tos ngalaras tos sawarna nembe tiasa dimaenkeun atanapi dilagukeun naon anu bade dilagukeun ku kacapi sareng sulingna. Janten kedah selaras heula nya eta teh. Pak Iqbal, tadi kan Pak Iqbal nyebatkeun upami suling teh sami sareng kiblat. Maksudna teh kumaha eta teh Pak Iqbal? Kieu supados urang tiasa memahami gitu cek bahasa Indonesia nama. Hartosna kieu. Kacapi pasti nuturkeun ka mana arahna suling kitu nya. Janten patokaningna, janten patokanana kitu nya. Sami urang oge salaku urang Islam gaduh arah ka mana urang teh kedah mayun, kedah ngiblat gitunya. Janten eta nu disebatkeun urang teh tos nyurup atanapi tos laras maksudna teh kitu. Janten aya anu kedah diarahkeun, aya nu kedah disurupkeun atanapi dilaraskeun supados urang oge hirupna tiasa ka arah atanapi ka atur gitu maksudnya. Supados kana kebaikan ya Pak Iqbal kana nya. Kasayang. Abi teh ninggal Pak Iqbal, ieu teh aya lubang beureunya hiji, Nya, 2, liang. 3, 4, 5, genep, tah genep liang. Upami ieu aya naon ieu teh? Bambu. Tanapi kumaha di ieu Pak Iqbal. Urang jelaskeun nya Terang hiji-hiji. Ieu teh paminingal organologi suling bentuk wujudna suling kitu nya. Di dieu urang katingal ti luhur aya tali atanapi ieu teh nu disebatkeun namina teh suliwer. Suliwer dina suling mah. Ieu teh tiasa urang oge pikeun ngeunteung kitu nya ngaca supados urang ge sami dina perihal kahirupan tanapi dina perihal kebiasaan urang dina sadidintenna urang ngalaksanakeun ibadah. Urang samikeun wae cenah paribasan mah urang cocokologi. Ieu teh suliwer ngiket naon anu aya dina suling kitunya supados naon supados tiasa disada pamita suliwaran moal disada suling mah kitunya sarua urang kumaha urang teh pamirek salat langkung saena urang teh di kopeah lah gitu tanapi di peci supados naon supados dina rukun salat oge tiasa leres pan teu kenging cenah lamun urang teh salat aya sabaraha helai rambut katindihan gitu. Tah ge sami supados urang teh tiasa ngalaksanakeun naon anu ku urang pimaksad dina kahirupanana. Janten urang teh tiasa disada, tiasa naon teh ngalaksanakeun kahirupan anu sae gitu maksudna teh. Terus aya di dieu teh aya liang ieu teh disebatna teh liang nada cenahnya liang nada. Tah ieu teh aya genep liang, suling liang genep cenah kitunya. Aya oge nu liang opat, aya liang nu genep, tapi abi nganggo suling liang genep cenah. Liang genep tah ieu teh sami tangga nada nama sami wae sareng gamelan katanya nganggunakeun tanapi nganggo tangga nada pentatonis tanapi daminatila gitu. Tah naon hubunganna atuh cenanya ieu ge abi teh kenging ti sepuh kitunya filosofina cenah saurna pamitina kumandang direndengkeun sareng agama ieu teh sami pakuat pakaitna sareng rukun iman anu sami aya genep ieu ge sami ngagaduhan genep liang nada anu aya dina suling. Saharusna mung 5 tapi tetep ningali liangna bentuk liangna anu diolah ngan aya
dina putu jantan urang ngarendengkeun sareng rukun iman. Nah, Pak Iqbal, Kumaha? abi teh penasaran naha si ieu teh dek dinamian suling. Aya hartosna teh eta teh naon suling teh? Suling. Ieu ge abi kenging ti sumberna ti sepuh kitunya sanes ti abi. Nah, suling teh tiasa wae saur sapuh mah janten pangeling cenah tina bentuk musikna, dina bentuk waditrana kitunya dina bentuk etana. Maksudna kumaha pangeling kumaha? Nah, tina palabah main kitunya antawis kacapi sinarang suling cenah. Ari kacapi teh sok aya hiji mangsa mah sok mendoran atanapi sok sumbang teh atanapi juru kawih atanapi sinden tina palabah ngahalangkeun lagu sok aya si sumbangna. Tah si suling tugasna ngelingan ngingetan supados tah ieu anu leresna cenah. Tah ieu suara ieu anu maranahna. Tah eta maksudna pangeling teh. Atuh sami wae urang oge tina kahirupan aya nu ngelingan. Saha nu ngelingan? Diri urang sorangan tiasa ingat ka Gusti Allah cenahnya. Eta ge di mana tina rukun iman teh urang teh supaya eling kadah maca Al-Qur'an. Eta ge sami urang teh iman ka Al-Qur'an, percaya kanu Al-Qur'an. Eta ge sami maksudna mah kitu Pak Wibi. Kitu suling teh sobat rancage nya. Janten suling teh ngelingan, janten suling teh seueur pisan maknana, seueur pisan hartosna. Nah, sobat rancage, dina episode ayeuna teh perkawi suling eta aya pakuat pakaitna sareng episode anu tipayun didugikeun nyaeta perkawis kacapi. Kacapi teh hartosna kecap, suling teh hartosna pangeling. Janten upami urang bade nyarios kecap kedah diemut saeling-elingna bilih pika nyerieun batur. Sobat rancage sata acan urang tutup episode ieu kahatur Pak Iqbal aya anu bade didugikeun kanggo sobat rancage? Aya kanggo ai sadayana, kanggo sobat rancage sadayana, aka-aka ai sadayana ece-ece. Intina mah dina sasi Ramadan ieu urang kedah tetap kuat, urang kedah tetap semangat tina ngajalankeun ibadahna oge urang kedah ngeling atanapi ngemutan kanu kasayanana anu parantos didugikeun ka urang sadayana. Ngemut ka saha? Gusti Allah, ka pangeran urang, ka sepuh urang oge, ka guru-guru urang sadayana teh hilap oge ka rerencangan sadayana ka dulur-dulur urang sadayana. Tetap semangat kanggo urang sadayana dina sasi Ramadan ieu. Kitu we Pak Iqbal. Urang tutup episode kutil ayeuna. Bapak sareng Pak Iqbal ngahaturkeun sewu nuhun ka sobat rancage. Bapak amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPAS Rancage, SMPAS Rancage, SMPAS prestasi kahiji budaya juara. Gusti